Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Lembur ya sahabat. Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat semua ya. Baiklah sahabat, kita lanjut meliput pernikahan adat Sunda ya. Pernikahan adat Sunda ini masih berlokasi di Kampung Cimaja, Desa Kaputihan, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya ya sahabat. Nah ini lanjutan konten yang kemarin ya, berarti part yang kedua ini ya. Bagaimana suasananya? Disimak saja ya. Let's go. Insya Allah baris ngadahup ngejatuh kerami kaneng dali Muzdalifah putri kakasih di Bapak Mukti kalih Ibu Juhaena. Kukituna palawargi sadayana sumangga urang dibuka wae iruntuyan acara ku ngaoskeun basmalah sasarana. Bismillahirrahmanirrahim. Sakedapan urang kubingkeun galindengna ayat-ayat suci Al-Qur'an dilajengkeun kana aosan sholawat anu bade diaoskeun ku kersana Ustad Hamdan ka anjeunna sumangga di hadeuleuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si abang sos teh ya. Ya Pak, ini selesai Pak, nih. Siap. Ini proses bikinnya Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa duriyatihi wa ahli baitihi sallallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa ila rawani Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in sallallahu alaihi Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Segala ya oi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siap. Parasa kesepuhan disepuhkan para pensepuh guru-guru sikri anisani hati para ulama terus sikri awakila asmana pasangan yang dipin salam bencana pilih dina kata-kata penyereman dia lepas yang saya kasih kirim saya sekian saya akhirnya si alasan eta Siap mama, boleh Mangga senyum, fokus ke kamera, ya masih ditahan. Sumangga salah jangan mama biasa sesaliman. Mama sesana saling rangkul, boleh cipika-cipiki mah. Boleh saling rangkul. Iya, habis putus restu di ke-2000 dari calon panganten karantos kesaksian itu urang sadayana alhamdulillahirabbil alamin. Cek mama biasa diatos dulu kan ya.
langsung di kali ini terus mari sekarang dari acara akad nikah pada dilaksanakan di Bali. Pasang sedaya anu baheula angkawis sareng dali kiwari parantos mimpi wanci tumiba ningang mangsana. Bari dikali-kalikeun bari dicanggeut pageurkeun ku akad nikah disimpani ku khutbah nikah. Kukituna anu disebatan syukuring sumangga dia haturana sejak kapanggih margi hatur punten ieu acara akad nikah sejak Abdul Arif sumangga dia haturana kanggo hadir di panggung akad. Salam wali Bapak Mukti sumangga dia haturana kanggo hadir di majelis akad. Oge ramakna calon pangantin pamagat kersana Bapak Arifin sumangga di haturana kanggo hadir di majelis akad. Selanjutnya kanggo saksi anu kaiji di calon pengantin pamagat kersana Ustadz Ade kanggo hadir di panggung akad. Panitia sang keluarga anu sanes. Ujangan Abdul Arif Kaneng dari Musdalifah di petugas kantor urusan agama sumangga di haturana. Hakikat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kesempatan ini orang seraya desa kumpul ngarung dina haplang barokah dina raga upacara akad pernikahan Ajang Ujang Aang Abdul Arif Kaneng Dali Musdalifah. Mana dina waktu sih mataga di rumah tangga sakinah mawadah warahmah alamin. Saya sinengna moal dihadirkeun ayeuna engke sabada akad moal pagentos ditingali engkenya dina buktos kitu. Mas kalina bari kunaon? Sabaraha gram 30 gram tos terang si nengna teh acan kumaha lamun ditolak moal insyaallah pilih alih teuing moal ya mudah-mudahan tawali bade dibayar mas kawinna cenah ku mas sabaraha gram 30 gram 1 juta wali 1 juta. Itu baik para wali sadayana semoga urang wasin 2 kalimat syahadat sareng istighfar sarangan oge pawali calon panganten pamagat sareng panganten muslim di bumi we kitu nya ngiringan oge saksi sadayana urang ngiring sami-sami mangga barokah mudah-mudahan ku oge wasin 2 kalimat syahadat sareng istighfar urang sadaya oge panganten anu bakal dilaksanakeunana mudah-mudahan sing aya dari doa Allah Subhanahu wa taala kami kekuatan iman sareng Islamna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Sebenarnya kantor Tarima abdi nikah kaneng dari Tarima abdi nikah kaneng dari Mas kawin Bismillahirrahmanirrahim. Yang Aang nikahkeun kaula ka anjeun ka anak tegas kaula nami dari mas kawina emas 30 gram kontak. Tarima abdi nikah kaneng dali kumas kawin 30 gram dibayar kontan. Emas nanti kasih. Pokoknya mah kieu jajangnya
Jadi disakalikan nama kiatna nombean sanes. Kiat. Ditilu kalikan mangga. Tarima abdi nikah kaneng dali. Ya, kan? Tarima abdi nikah kaneng dali. Terus disebat anu dikeser mah ngarang hafe pada tilu rengapan mangga ngante gitu kan. Disakalikan mah bahaya makiat. Tarima abdi nikah kaneng dali. Mas kawina ku emas 30 gram dibayar. emas na kadang Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nikahkeun kaula ka anjeun ka anak bagas kaula nami dari mas kawina emas 30 gram kontan. Tarima abdi nikah kaneng dali mas kawina emas 30 gram kontan. kurang kayak ragu-ragu parantosa sana tapi aya karaguan di sini dina emas teh nyebat emas teh. Tarik napas tenang. abdi ge ulah disakalikeun mah kiat sekali deh Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nikahkeun kaula ka anjeun ka anak bagas kaula nami dari mas kawina emas 30 gram kontan. Tarima abdi nikah kaneng dali mas kawina emas 30 gram kontan. Sah. Wassalamu wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin ya rabbal alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amu wa yukati majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adimi sultanik barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair barakallahu laka wa baraka alaika wa jamma bainakuma fi khair rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabb Allahumma ij'alna auladan sulaha Allahumma rzuqna auladan sulaha warfa' darajatihim fil akhirati wal ula ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannah. Baiklah sahabat, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya dalam mengetahui pernikahan atau budaya adat Sunda ya sahabat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.